sok cenah ayang muntang cing tali plek lah udah meren bogoh kakak bogoh maduh mani manja cenah ayang sok cenah muntang cenah kade hati-hati gejelig ngeusan sakit enggak dulu geus kararawin malain kitu ieu ka pamajikan teh mawa pamajikan ge jiga mawa karung pare boro-boro ngajak ke urang hayang milu ge dicarekan cicing cenah tong milu berat Gusti muntang kana cangkeng oh ngap sia teh tah muntang mah ka tukang we kana beho gedebut rag-rag lain ditulungan di pelototan cek aing tadi sia tong milu Gusti nya pan abdi mah ku tatangga ge cenah Bu Haji mah unggal peuting teh liar wae da cenah Bu Haji mah wanita panggilan malam Gusti punten lain jablay ceramah naon jablay mah murah jerkut 15.000 toto jerna jukut ya bidaya sok ayeuna ibu boga gelang ece boga kongkorong geletuk isuk maot kongkorong jeung gelang teh milik salaki dipake kawin deui ya baru dikawin ku salaki teh awewe balad ece nusuk nyamper senam ini amit itu pertemanan yang menyakitkan begitu ece tuh araya kunaon cintana teu lila kunaon cintana teu lami da cinta urang ka salaki ka istri ka pamajikan cinta eta mah sokeuna kuseep lain setan hampura ibu datare cinta nu didahar setan sanes abdi mah dak palalawur itu jaman teh jadi aredan kieu buka ieu mah camat punten nya ya warga kecamatan Cilimus teh aredan abdi balik sieun ka bawa virus jamahna aredan abdi jadi ka bawa GR cenah lain gelo ageuning beuki aredan kabeh geura tarobat ayeuna mah punten nya abdi mah umur-umuran ku jemaah tara disebut gelo tara matek cek abdi ge paku sareng pacamat ini ngebantuan yuk masyarakat di dieu ka rumah sakitkeun kabeh arimpus amalkeun isuku aja tas maulid nabi mah cari cingtong nyalarang aduh diteuing ceuk tong malarasak cari cing we ceukun bagian situ ece mah hiji kewajiban salaki teh taat turut taat cek salaki nyangu hidup juga Kang setuju enggak salaki hayang nyandung jurungkeun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana dibaraseuhan. Duka tarunuh, duka narungtut sarare nu ngajawab salam soratna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caroga ibu anu loyo. Apa ieu teh harirup apa teh kitunya? Kacirina teh ibu-ibu ieu teh bapak-bapana teh kumaha nya? Lulus. Berarti eta teh salaki ibu teh kirang pita. Mata wayahna ce da tanggung jawab istri lamun suami salaki kurang vitamin eta teh sing mineng dibere sumanget lain susu si ece kena malam Jumaah gitu jika susu deh atau salah kita meureun moal ngaji kalau ngagenyewe meureun dibere susu
daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Siap ibu sakali deui? Bade ngajawab? Bade tarik? Sok bapak-bapak nu harirup mangga nyora. Upami moal nyora mah mending maot we. Abdi teh masalah nama ya lumayan paku ceramah diriung ku aki-aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib luar biasa. Tak kudu kitu bunya. Ngaji mah semangat tong galau. Mata ibu-ibu sekalian keur ngaji mah nu galau teh mohon leungitkeun. Ibu-ibu nu keur bingung keur ngaji mah pura-pura teu bingung we. Jadi keur ngaji mah ibu kudu loba sedekah lain lain salah wae kaliru. Ibu ngawalar salam ridho, ikhlas, sadar, teka paksa. Nah, upami ridho, ikhlas, sabar, sadar, teka paksa, ku abdi didoakeun ibu-ibu sing enggal ka Mekah. Ieu amin menitari. Geus daftar acan. Geus ngimpi we heula. Alhamdulillahilladzi arsala abdahu liyudiyana saminad dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hapunten ibu, bapak ieu abdi saking kaget lumayan acara maulid nabi tenda sapertos tenda hajatan. Panggung oge jiga norek dangdutan. Pokoknya mah luar biasa we. Tenda jiga norek hajatan, jiga norek kawinan, ieu jiga norek dangdutan, berarti panitia sangat luar biasa. Ngan hanjakal kana meja mah kopi-kopi aja. Jadi era ku panggung. Saimang jeung tenda. Saya ieu teh air putih. Air yang amat sangat murah. Punten panitia. Ya teh sesuai. Margi abdi teh teh juga nu panyakit tunuh ieu teh Bu. Mun titingalian jasa kiraan sae ieu teh. Biasana damangna teh sanes kuno kieu. Damangna teh ku gudai biasa. Punten panitia. Abdi mah sanes nyuhunkeun ngawartosan. Aya di dia kopi teh aya. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami
sepi menyendiri, berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Tong dikeprokan abi teh sanes Japati. Punten ibu uyos ieu we nya. Da nantosan kopi mah lami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersiksa. Punten panitia, yo jigana panitia kenangan kopi doakeun sing salamet sing asli. Bismillahirrahmanirrahim. Tong ningalikeun aja tunggu. Sugan teh amis aja. Abdi teh ngartos ya teh panitia teh abdi teh terang ti Pangandaran. Jadi di pasihan cai ge cekap cai herang da abdi teh disangka lauk cupang. Kieu nasib ari hirup sisi laut teh ce. Abungnya da abdi mah jeung nyirorok kidul ge ka piuah ce. Osa. Bapak kunaon malong wae bogok. Isi naik ka dia we. Kopi tak gigir rawung. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat heula cenah da urang teh nuju maulidan kantenan ayeuna teh wengi Jumat. Mau sholawat ibu fi kulli yaumil Jum'ah, fi kulli lailatil Jum'ah. Samanina marrah 80 kali ibu tiasa mau sholawat dina wengi Jumat, maka gufiro dunubahu samanina amma bakal dihampura dosa 80 tahun. Tong waka amin da acan macana oge. Insya si ibu mah menikah gesit pisan kana amin teh. Bari ngalaksanakeun mah acan. Sakali ibu mau sholawat ka Kanjeng Nabi, maka ku Allah bakal dipasihan 10 rahmat. 10 heula tong waka amin. 10 kali mau sholawat ka Kanjeng Nabi, semakin bertambah rahmat nu ku Allah dipasikeun jadi 100 rahmat. Ieu ibu-ibu tim hadroh minggu akan ditepakan ke upami tos cek abdi tepakan mohon jantan alhamdulillah ya Pak Kuwu abdi menemean diiringi ku grup hadroh nilem ni tapi pelem gitu. catat nilem ni duka KTP ya teh kolot dipulem gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. So, bapak mah nggak pasti kenal ame tengah ganggu. Demi laraan sih bapak itu teh. Jadi kayak fokus lah kena kopi aja. Doakan ibu ya termatos sepuh tapi masih semangat menyuguhan Bapak kesepuhan Bapak aparatur pemerintah nu aya di tempatan. Doakan mudah-mudahan dia nu masihan kopi teh ditampi iman Islam. Tosnya Pak cicing tong ka dieu deui ngaganggu. Kalau loba iklan ini umanya sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cekap heula jempe heula nu pali dia heula sok mangga. Kayak ieu nu hareup pungkul cut eta nu di tengah kunaon kana ngalamun. Berarti eta nu di tengah jeung nu di tukang maci kaciri eta teh keur loba hulang-hulang aja. Ini kita hutan deui. Sok nu pali dia heula nu pali katuh ibu. Salatullah malam Jumat berkah sholawat.
caca kakarik nu belah ieu baru ka sholawat mah kontan. Kopi ge datang. Ya bawa menit lengkap jeung cai nenen oge aya. Apa cai nenen? Susu. Sok nu tengah sadayana dipimpin ku Pak Binsa. Sholatullah salamullah ala Muhammad. Dengeula ieu di hareup aya nu ala yasin cek heula. Dekat sih. Ya ala tosin cenah. Jika eta teh keur sare eta teh. Mun aya batur ala toha nu bede ala yasin jadi ala tosin. Oh, geus anu ieu mah keur hulang-hulang cenah teh keur lebah hutangan ieu. Ieu mah keur nunutan jadi ala tosin. Balikan deui teh kaci. Pareman heula baterai HP-na sholatullah salamullah ala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Luar biasa penting 80 sok ya grup Rocky rombongan aki-aki tidak apalah dia mah asli cok senajan telebejaan tidak garadukeun HP barugan grup gitu grup Rocky rombongan aki-aki aya grup Roni rombongan nini bukan nama geus aku abdi mah musibah di dia mah pengajian teh jamaahna teh TK wungkul taman kadaluarsa. Sak grup Rocky sholawat bareng sholatullah salamullah ala Rasulillah. Luar biasa mantap ajib. Resep wajar lah dak lalaki masuk negerem suara nage suara jin. Ibu kompak bu repeh pak. Ibu angkat suaranya bapak sadayana tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngaloprek sok atuh bantuan eceuk tinggal tungtung nawe wungkul siap. Ari ngaji kudu jempe itu awas pokoknya mah teh nyeri huntu awas bapak-bapak nu bede nu teh nyorak rasakeun burut ya balik. Ari ngaji kudu jempe ulah bari ngaloprek HP komo bari tibra sare bisi dirawu ku kelong hirup loba nyeri hate. Osok ibu nyeri hate tidak wajar manusia normal pasti ibu teh sok mangih ka nyeri mangih ka bunga margi dunia itu bapak bukan tempatnya bahagia. Dunia mahalun lil balwa, dunia mah tempat ujian tempat cobaan. Matak bapak lek init kana pangajian ge sing karuat keimanan sabab init kana pangajian masuk papangih jeung ranjau kehidupan. Cek kawan kalau si aki-aki juga astagfirullahaladzim rana cek si abad gua mau cek pemuda macam baik rana oge asal ngeroyuh ngaji lain ngeunah gimana aja rana ngeunah tapi
tapi dah kadang paku periogi kauning di abdi mah rana teh ada beberapa merek. Aya anu merek Kijang Panter, kaki panjang pantat muter. Aya rana nu merek Hitachi, hitam tapi cihuy. Aya deui rana nu merek KTP, cek tadi ge kolot tapi pulen. Aya deui rana nu merek Toshiba, tos hidung bau deui. Mana kita mau pilih we. Bisi akang hoyong sok daftar heula ka abdi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hirup loba nyeri hate. Sok eta mah bade nyeri hate ku sawe da tergantung kalakuan urang sabab urang mah hirup loba do. Komo dosa awewe mata ece malikir pang loba-lobana dosa teh kasa sama. Grup hadroh ge geus ngaku teh geuning nilem oge ya ngaraku bahwa loba dosa ka salaki berata robat atuh tos maulid gitu. Sok teh hampura ka salaki engke. Matap jadi pamajikan teh sing balener sing sarolehah. Datu hese jadi pamajikan solehah mah ece hareupeun salaki teh kudu daek ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak. Jeung ieu mah kana ngadangkak teh. Cetik kumaha pipikan. Ada iya sugan grup hadroh teh teu areling gitu dia. Kolot-kolot aja. Allah ka era hareupeun batur eueuh batur teh hareupeun salaki teh kieu. Cek salakina teh meureun kitu aya bakakak hideung. Dia kepada eling teh teh. Cicing nu hayang nu teu hayang seuri mah tong maksakeun nya. Ngan abdi mah asli tanu daek seuri mah pasti awet mora ece. Baca ece dina majalah musik Amerika nu sok seseurian teh bakal awet muda. 45% ketuaan menurun. Jadi lamun ibu-ibu hayang awet mora sing daek seseurian. Jung ece mapai-mapai jalan. Rek aya batur rek eueuh batur seseurian teh. Pasti bisa anu gelo anyar. Asa hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi bae el. So atuh mumpung aya pakuwu teh. Nu disalahkeun Bapak RT. Urang kompak ah. Hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabere BL. Nu disalahkeun Bapak RT. Majar maneh goreng. Terus dina kalapa aya kacang polong. Si bapak ngahulung cenah naon ngacaprak eta nu balik. Si bapak tong protes lah. Teu bae abdi mah teu rugi ieu. Da abdi mah sanajan ngacaprak ge ku Pak Ustaz jadi ku panitia balik bakal dibarokahan. Malam Jumaah yang barokah jeung nyanyahoanan dibayar. Dina kalapa aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik itu bapak-bapak meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi. Yes. Sok barang sok tepakan pun nilem-nilem sok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sareuring arang katejarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambi barokah putra putuna soleh-solehah ibadahna istiqomah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abong ditepakan ku nilem karari. Tepung. Yo, ditepakan ku nilem aja. Tapi luar biasa, tepuk tangan untuk grup hadroh sareng para panitia penyelenggara. Mudah-mudahan kasayana sing tambih barokah kana marampeun. Amin ya robbal alamin. Jadi ya teh dabuhan nilem anu nepak teh jadi kukupingan abdi teh tagoni takadung takaju tagoni takadung takadut nih dicandung cemerut. aja dak atuh moal cenah Bu Haji bisa anu wae atuh moal jadi ge mubalik lamun teu pinter mah. Oh Ibu nu dipihormat kersana Bapak Camat Kecamatan Cilimus anu mana Pak Camat teh? Oh Masya Allah ganteng asli ganteng daripada tadi nu meri cai kopi mah. Pak Camat ya, jangan merasa bangga Pak Camat disebut ganteng saja dah Pak Camat teh inang ora kene. Sok dangke mah geus kolot punten buat tingali suami oge, ibu oge. Geus kolot teh apakah beki tambah ganteng, beki tambah sok tingali ku salah kita lain beki kasep, beki kolot teh beki kasap. Yang terhormat, nah dihormat Bapakku, kersana Bapak Kusnadi, nu mana Pak ku teh? Oh, Kuswadi. Atau tong molotot ibi ge tita tadi ngajawab teh teu bener da teu keuna jeung pertanyaan abdi teh abdi mah teu ngambek ka ibi teh teu giliran abdi nyebut gara-gara beda sahurup meni molotot tah punten Pak Kunya jadi masyarakat teh kitu lah ulah dari hati bisa diobrolkeun ku masyarakat keluarga naon sababna emang kebiasaan jelema mah kitu ari kana kasalahan batur mah nu leutik ge gede-gede betul nu eueuh di teangan nu teu apal sok di barejaan jadi teu ngarumasakeun padahal manehna ge loba dosa sementara dosa batur kasalahan batur mah di badi asong-asong di bejaan di teangan di cokelan kasalahan pribadi mah tong boro-boro ditobatan di rumah sakit ge hanteu matak sok aya paribahasa sireum leutik jauh ka ciri ari gajah depak bari badag di Nabi Wirmata sorangan teu mungkin piraku teu ka ciri mata gede coba di Nabi tuh kan mah punten pakunya warga Paku teh kudu dirarukiah. Bapak Camat nu kenir catur terhormat Bapak Kepala Desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa ieu Pak Binsa pangintennya da benten katawis Ibu tak ieu jantan ai palin mas aya di Hansip aya ari Hansip teh punten Bu benten sareng Kiai aya hadisna al ulama warasatul anbiya ulama pewaris para nabi ari Hansip al hansipu warasatul abriya hansip mah pewaris para abri ngan abri nah hansip mah abri terkutuk sabab hansip mah tiba heula bajuna tepikeun kaina teroreng-roreng polos jadi ada teh abri terkutuk sok sanjata lagi atuh pabin sama pestol giliran abri pepentung tah mata abdi mah punten paku doakeun abdi teh sing jadi presiden da abdi mah lamun jadi presiden rek janji linmas nu aya di Cilimus rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan Ibu cek si ibu kakare cenah mang ibu baligoh gitu aduh wabil khusus deui ketua DKM Masjid naon ieu teh Atakwa Bapak Endun anu mana Pak Endun teh oh aduh alhamdulillah kasep ayo mah tos kasap ketua BPD kersana Bapak Soleh nu mana Pak Soleh teh nuhun tah pokona mah ieu mah teh soleh ke soleh we Bapak Ketua, Ibu Ketua Majelis Taklim kesana Ibu Aan, alhamdulillah Aan asli orang Sunda dalam menjawab mah Oon. Ih aduh, teh geus kolot teh kudu apal atuh teh bahasa teh Sunda jeung
jeung Jawa teh teruskeun ka pacamat itu bahasana teh bedana dina huruf identik Sunda makana A Jawa makana mun di Sunda AA berarti di Jawa sok bantuan nyora Bu ulah dipengkek dina tikoro bekaskeun bisi setruk makning awal masuk gede hilap cocok nanti juga hitut oh berarti sok itu teh ayah salah kita kerepet Ibu Aan tadi teh di Sunda Aan di Jawa mun cek Sunda batal berarti cek Jawa mah botol mun cek Sunda katak berarti cek Jawa mah bangkong kapan kotok mah hayam sing nyambung atuh mah nya tina kata-kana kotok mun cek Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih lah monggo colok sing sopan katanya teh maknya aya pacamat assalamualaikum alhamdulillah gini aya pacamat monggo colok lewaskeun camat sila cobain ngacaparok ge cicingnya nu dihormat Bapak Babinsa Desa Kali Aren ieu teh disebut ngaranna berarti can apaleun ieu teh ya muhun lah eta we pokona mah teh eta muhun Bapak naon ieu teh Kamtibmas yuk mana oh itu diborong pengintangnya mohon hatur nuhun lah pokoknya mah sadayana wabil khusus para ulama para kiai para ajengan Ibu Nabi Muhammad tetos ngantunkeun alam dunia nu diwariskan ku Kangjeng Nabi adalah para ulama ala ulama warasatul anbiya makana orang Kuningan orang Kali Aren orang Cilimus kebanggaan kalau ibu mencintai para ulama maka ibu sama dengan mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dakhala jannah jaminannya untuk kita adalah surga alhamdulillah makanya sok ibu mengpengurang araya keneh kiai Ibu di alam dunia Presiden Jokowi bade tamat jadi presiden encan seet jadi presiden encan lengser sudah banyak orang yang ingin mencalonkan menjadi presiden Bapak camat belum selesai jadi camatnya banyak orang-orang yang hatinya ingin cita-cita menjadi camat Bapak RT Ibu jadi RT pasti maut mah RT bakal aya gantina RT coba lamun kiai di dieu apa kasepuhan para ulama para ustad para kiai ngantunkeun ti payun ngantunkeun alam dunia ti heula yakin Bapak RT moal mampuheun jadi kiai tapi lamun kiai ayeuna ngantunkeun ti pengker RT ti heula mautna pasti kiai sanggupeun jadi RT makanya abdi malamun bisa mapacamat nawar ka Gusti ya Allah daripada kiai daripada ustad maut di payun mah asana leuwih alus RT we heula tawa RW Ibu sok ibu ya nabi geus teu aya ngumulek para kiai dan sanjung para ulama da urang bisa diterima ibadah teh lamun dibarengan ku ilmu agama saha nu mere ilmuna Pak Ustad Pak Kiai ibu mengpung keneh hirup ibu mengpung keneh baroga milik rezeki sok kiai teh bere sarung teh BHS sodakoh teh ulah kapameng ka kiai mah hitung-hitung urang teh seunaon setidaknya urang teh secara tidak langsung mencintai Nabi ulah ieu mah kiai teh aya we di bari sarung teh urut tinu maoteun wadimur atau dipakai ngaimaman ku kieu teh ngajung jurigan nah Pak Ustad abdi mah di ditu di Pangandaran maka seueur kiai jujur mulai si cepat kiai nyebut juri Gusti sok ibu kader penerus ayeuna Bapak Wabib sama seueur tapi lamun kader penerus yang kiai saha kebanggaan ibu jeung bapak anu boga budak ayeuna keur mondok di pasantren aya di dieu pasantren jawab aya henteu aya putra putri ibu nu keur mondok di pasantren bagus aya putra ibu nu ayeuna masih di SD jung teh yang sina balik da geus peuting naon we
yakin cari di sekolah SD. So iya mah menjadi pesantri budak teknis sok asa kumaha ibu teh gengsi. Ayeuna mah boro-boro budak di pasantrenkeun 6 tahun di sekolah SD keluar SD eueuh geus asup SMP geus haroream ka madrasah teh. Duka di dieu mah. Sami. Oh, berarti di ditu teh ti dieu heula padahal. Ibu. Ibu. So, acan budak abdi teh Bu Haji atos di pasantrenkeun menang 3 bulan di teang deui we da kalah ngadon budug jeung di pasantren teh. Gusti taroskeun Pak Kiai. Yang ibu abdi Pak Ustad Yadi Pak Ustad Nusanesna kunaon bisa kieu jadi ajengan ladang barudug heula. Wajar we jung ibu bisi teu percaya santri di mana-mana pasti barudug da ustad nage bu bunga banyak eta ustad budug seuceut teh kumaha beki peuting teh beki aduh atukeun bae lah ibu da budug-budug ge barorok di mana budug barokah asa kakara di kali aren mah budug ge barokah. Dan satu cina lamun aratel gugutrut tong di pamaan antepkeun we da barokah. Sakali ngagutrut barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ibu lanjut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tos ngajina tong lami ibu da tesungi. Abdi tos samingun teh acan wangsul ti kawiti Banten muter ungi terakhir jalur dia teh di Cirebon di Duku Puntang wios teu naroskeun oge. Tadi siang masih kene di Cirebon ibu di Sumberjaya teras ka dieu abdi ti dieu bade langsung enjing terbang deui ka Kuala Lumpur Malaysia. Lusa doa ti sadayana abdi diundang ku Raja Malaysia kedangi si acara syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Kudu namang penting ayeuna ge abdi teh ceramah teh di Sumedang geuning teu ka Sumedang rek naon ka Sumedang puyeng kalah bari pakantarang da eueuh nu ngonang matak meuning keneh ka dieu alhamdulillah tepang sareng Pak Binsa Pak Camat Pak Kuwu sareng sadayana para ajengan para kiai sareng ibu-ibu ti mahadroh mudah-mudahan urang barokah ku Allah hakikatna dikumpulkeun ayeuna sing tamat urang kali aren dikumpulkeun ku Allah babarengan sampikeun ka surga. Dipimpin ku camatna, dipimpin ku pakuna, dipimpin ayeuna ku para kiai sareng para ulama na amin ya robbal alamin. Yuk ayeuna mah ngajina urang singkat padat melekat tong poho engke ibu balik mawa ilmu anu manfaat. Ulah kana dahareun wae eueuh. Geuning di dieu mah ngaji teh dahareun we nu diuruskeun teh. Berarti di kali aren mah jamaah teh ngaji teh nu penting da daek ini acan dahar. Ibu abdi mah bade tumaros heula punten ibu upami pangaosan rutinan di kali aren jamaah sok kompak kieu tara. Jujur we ce. Tara. Sok aya sakieu jumlahna tara. Ce. Ari di dieu di kali aren sok aya kitu pangaosan rutinan. Jamiahan, muslimatan, sholawatan, yasinan, marhabaan, tahlilan. Di dia di kali aren mun aya nu maraot sok tarahlil. Ulah nu maraot. Berarti urang kali aren mah aliran sesat ieu teh. Sateuka harti nu maraot tarahlil. Giliran nu hirup arudud teh. Bu, ngan aneh kunaon geuning ece dina peringatan waktu ayeuna ieu jamaah meuni kompak. Bilih aya nu ngajawab nu paling dieu cenah da ayeuna mah peda we mu baligokna jauh ti Pangandaran. Ketika ada jawaban seperti itu abdi teu ridho. Bu, ieu Paku bade ka mana? Oh, bade uwi. Kumaha tuh? Upami bade uwi mah mudah-mudahan teu yang dipegat jurignya. Oh ayah putrana contoh kapak pun tempat jadi suami teh kudu juga Paku. Tingali kurang kali nangis langsung sigap. Bapak-bapak teh tunggal nanya yang celana wungkul. Contoh Paku maduh tas suami teh kudu nuki anu seti anu tanggung jauh jika Paku anu ju milih salaki teh kudu anu gede kan kanya Menurut saya kan di tengah nyebut kitu. Teh kanya tinggali. Ieu teh
sakitnya ke putra. Oh. Bu, ibu, tuh tingali paku, tak itu ce, mata resep abdi masli, tak kudu gitu ce, dah salah mah yakin bu, seperti paku, gaduh budak, makanya teh berubah 80% ke budak, 20% ke pemajikan. So, ajaran tanyakan ke bapak bisa terpercayanya apa? Geus boga budak mah bapak teh usaha teh jang naon, melaan anak pamajikan lain, melaan pamajikan anak. Anger we anak nu diheulakeun. Ibu ayeuna budak ceurik nu panggeulana di pangku ku salaki anak atau pamajikan. Tapi si we keur ngareneng ece teh ceurik jeung anak. Ku salaki teh disampeurkeun rek ece nu di pangku ti heula gawe anak. Oh, mata paku ge anak heula. Pamajikan akang aya, anak akang aya, anak akang calana morosot da ku salaki dibenerkeun ceuk. Da karunya ningali budak calana morosok diangsrankeun, diomekeun, gede kanya ka anak mah. Tapi ke pamajikannya Pak, boro-boro pamajikan calana nu geus bener, ku bapak teh nu geus bener jadi porosotkeun. Komo nu teu bener. Moal masih morosotkeun. Ceuk. Ceuk. Itu dah aing geus kolot mah milih salaki teh lain nu kaset anu gede kanya. Anu tanggung jawab anu ju matak bangga abdi ningali paku, masya Allah luar biasa. Lanjut ibu bu kunaon atuh geuning dina pangosan maulidna disapertos kieu daya akin punten ibu abdi mah jujur wae dina hate duka ieu mah sangkeun abdi duka bener jeung fakta ibu jeung bapak. Ibu ka dieu pasti ku panitia teu diburuhannya, ku bapakku teu dibere duitnya, ku bapak camat ge saruhan teu. Ibu dipaksa ke dia? Ayah memaksa teu? Pak camat tidak memaksa, panitia teu maksa. Kajen teuing cek panitia teh rek hadir jamaah syukur, henteu we piraku, lamun teu boga pikiran mah. Tapi ibu masya Allah bisa ngalengkahkeun kaki, bisa ngepatkeun panangan, padahal ibu eueuh nu nguruhan, padahal bapak eueuh nu ngahadiahan. Tapi masya Allah luar biasa ningali aki-aki nu disarisi, abah-abah nu ditarengah, jelas beda penampilan pengajian kana muludan jeung kana rutinan. Itu perbedaan yang sangat luar biasa. Bapak-bapak biasana aki-aki nu disarisi, abah-abah nu ditarengah. Lamun ini kana pengajian rutinan masuk make sarung kari-kari ayeuna mah kana muludan da bade ningali mubalighah geulis di Pangandaran. Eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibu nu gareulis nini meuni marodis. Ini karena pengajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah bade ningali nilem menepakan hadro jeung geuring. Eta nini meuni ningkah make calana legging, teu ngingetkeun bitis geus jiga suling, tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anak kucing, dikoet ku anak kucing. Kompak eta nini make. Tapi bukan karena ada kenyering, bukan karena ada bapak camat, bukan karena ada Pak Binsa, tapi kenapa dorongan yang utama untuk ibu bapak bisa berangkat karena pengajian ayeuna adalah kita sama-sama punya rasa mahabbah alias sing kompak cinta kasahan nu dimaksud di ayeuna ibu kekuatan cintanya adalah cinta kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab untuk semua kaum hawa, ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad? Cinta. Ibu geus boga salaki incan? Eta ibu berani bicara bilang nyebut cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tes yang dicarekan ku salaki? Bapak rek naros abdi, bapak pamajikan bapak ternyata puguhkeun ka Kangjeng Nabi, cintaeun ka Kangjeng Nabi, bapak cemburu moal ka pamajikan? Tuh, sungguh tidak punya perasaan. Acamat punten, upami bade seuri ningali abdi entong dikil. Sok api-api, tapi rasa pun. Bu, sekali lagi ibu jujur cinta ke Nabi Muhammad? Cinta. Ari ibu cinta henteu ka Pak Camat? Pak Camat meuni keneh uih Pak Camat.
sekali aren teh aya nu bogoheun ka pacamat. Ibu, karena beda cinta jalmi ka jalmi, cinta manusia terhadap manusia, dan cinta kita terhadap baginda tercinta Nabi Muhammad. Ya, bu tong jauh-jauh teh atuh ibu ayeuna nyebut teu bogoh ka pacamat. Ibu ge kasalaki da geus kolot kieu mah teu bogoh. Ngan bogoh urang kasalaki baheula wajar kaharti, bogoh bapak ka pamajikan memeh nikah wajar kaharti, da pernah panggil heula, pernah apal heula, pernah wau heula, pernah ibu kenalan heula. Coba ibu jeung bapak bilang cinta ka Nabi Muhammad, ece nyebut rindu ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ari ibu jeung Kangjeng Nabi Muhammad pernah panggil henteu? Jujur pernah wau henteu? Pernah amprok henteu? Jangankan ibu yang bilang menjawab pertanyaan saya sendiri nu nanya ka ibu jeung ka bapak sampai saat ini, bahkan abdi tadi dipanggil Ustadzah Hajah Aah Nurul Muhibah, bahkan disebut yang mulia Gusti menikah. Kang eta KMC ulah bebeakan kitu isin abdi mah mari disebut yang mulia bari tungtungna kaliwat kudu nama Aah Nurul Muhibah SAG. Sebutkeun eta teh da meunang sakola Aah Nurul Muhibah SAG sarjana alam gaib geus kitu. Nya pan abdi mah ku tatangga ge cenah Bu Haji mah unggal peuting teh liar wae, da cenah Bu Haji mah wanita panggilan malam Gusti. Punten celain jablay ceramah. Naon jablay mah murah jerkut 15.000 toko jerna jukut ya beda aya. Hari ceramah mah beda dah, sekali assalamualaikum ge 2 juta. Sekali salam eta teh. Komo ayeuna mah ya pacamat. Da gue pacamat teh kudu emutan. Namanya ngan suri we wungkul. Punten pacamat punten. Punten biasa mah da upami abdi ceramah di payun aya pacamat uih teh sok ngiring ngeupelan biasa mah. Punten pacamat ieu mah nu biasa gitu. Nu biasa, cenah di dieu mah teu biasa, pacamatnya biasakeun di ayeuna. Sakitu pacamat muhun. Bu Haji cenah Bu Haji teh gaduh pasantren ayeuna teh nya cenah nuju ngabangun deui muhun cenah. Pidoana ieu abdi ngiringan kanggo sepuh abdi nu geus teu aya ditawasulkeun alhamdulillah teu nuhun Kang eta nu atos mah kitu pacamat. Wios pacamat teh ngahulang wae. Ieu mah ngawartosan. Rusak aturan nu mean abdi maning lagi camat mani muda keneh. Atos Pak Wudi PPN sareng bojo. Aduh dah malam Jumaah atuh ayeuna teh Kang. Da kudu nama malam Jumaah mah eueuh sakedap ngaos teh margi aya ibadah nu istimewa. Sok ibu ngaulaan salaki malam Jumaah ulah gagabah Bu. Ah cenah abdi mah geus kolot ulah kitu. Da salaki mah sanajan geus kolot, ibu tos ayeuna sepuh tetep ketika suami aya mauna mah ibu teh kedah wajib ngaladenan. Barokah malam Jumaah mah ibu ngaulaan salaki teh pahalana sami jeung ngabunuh Yahudi 80. Jum cenah Yahudi dipaehan meunang 80. Ama mangi mata unggal malam Jumaah we mani maehan salaki. Parehan salaki teh. Masih ngalalarti atuh. Punten ibu ulah nepakan tak bapak. Saya jadi korban eta tetangga. Atuh aneh aja ibu mah keplok tak batur teh kahar. Bari lain salaki mah boe itu teh. Itu. Bu. Soknya masih ngalartosnya malam Jumaah upami caroge babatukan teh sing arti. Hayang maehan Yahudi. Ayo mah jam 8 pamasalah kita di masjid teh pamajikan teh aya wae jongjon ngoprek remote ningali sinetron di RCTI salakina mah di dedehem we. Cek pamajikan ganeng Bapak sia. Tadi sebut kitu teh kalau beki tarik ngadehem teh. Aya naon atuh sampeurkeun. Sampeurkeun ku cetek naon? Adieu urang maehan Yahudi. Saya teh kalau ngahulung teh ngartieun tara ngaji meureun. Naon Bapak di mana Yahudina? Repeh eta dina cerot salana mama. Gusti. Yang salapan geus meunang 80 maehan Yahudi. Da meureun bisi teu manggih deui malam Jumaah. Salakina teh jam 12 teh geus nyaring deui. Pamajikanna teh gehejar, "Bapak we ieu nyaring." Kakak jam setengah 12 lain kitu mah Bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui yuk.
ayeuna mah pacamat da balas ku resep meureun maehan Yahudi di jam 12 teh terus tapi kan ke jam 3 maehan tiap jam dijumlahkeun teh menang 8.000 Yahudi ari salat subuh kaburangan atuh kanyahuan ku hayam cek hayam teh betongot teu kapalang torojol teh ento graos naos ya coba kitu nya kasalaki masuk ya marajon salah kita dipencetan lamun salakina keur loba penghasilan supaya anu kitu pak pamajikan nah, pamajikan kitu mah kudu dicak cekelan sina ngaji tong dicekek di si pae ieu mah aduh ngamanja kasalaki teh beda we salakina keur loba aya duit mah gesit eueuh duit mah sakit eta teh oh kade ulah ada uang abang tidak ada uang abang suami sakit da loba duit oh ditamaan bapak bade yuk dipariksa ke puskesmas atau ke rumah sakit orang nu mahal ami bapak cepet sembuh nah kalau ubah duit masalah kita gering kita diurus kalau dipotoan we hayo ret dulu di share di grup suami ke orang ke muriang gusti ulah gitu aja aya lulus pulus mampus tong kitu rumah tangga mah syukuri tarimakeun ibu akhlak nabi nu mulya teh turutan kurang sadaya teh semulid nabi tingali Siti Khadijah bojo nabi sakitu seueur dunia jeung harta da teu beunghar ibu engon teu bangga teu balaga teu sombong wa tawadu rendah hati mata kahade rumah tangga kumaha oge syukuri nikmat ti apa ada nya salaki mere duit 1.000 sapoe alhamdulillah 25.000 satahunan alhamdulillah cenah sing cukup ibu beulikeun we kana kalender tong loba obrol dan antep salaki sina ngadaharan Agustus gampang nang hesena cuma repeh tong loba obrol bisa jadi pamajikan celemeng cerewet salaki hayang susu mah tinyuh we Januari salaki hayang ngarokok gerelengkeun Februari so, dunia mataun dunia perhiasan teh ibu bukan kalung yang ibu sekarang pakai bukan gelang nuku ibu dianggo ayeuna perhiasan dunia teh wanita soleh tuh ibu wanita solehah mah tepikeun ke akhirat bagja aja moal cilaka tapi lamun ibu perhiasan dunia bukan ibu menjadi wanita solehah kebanggaan ibu karena punya perhiasan lah perhiasan mah moal dibawa maut ece sok ayeuna ibu boga gelang ece boga kongkorong geletuk isuk maut kongkorong jeung gelang teh milik salaki dipake kawin deui ya baru dikawin ku salaki teh awewe balad ece nusuk nyamper senam lah ini amit itu pertemanan yang menyakitkan begitu ece enten baku kacamat abdi mah lain teu hoyong gaduh kongkorong panjang juga batur lain teu hoyong gaduh gelang koroncong juga ibu abdi mah nyemut 2 kali sok ayeuna ku ibu panitia ku panitia dibere duit ku abdi dibelikeun kana gelang isukna abdi modar atuhun salaki malih gelang anyar cenah ieu cek pamajikan salaki abdi teh mangi gelang anyar pamajikan mau tuluy kawin deui mas kawinna gelang urang Jika baru dikawin ku salaki teh bala abdi nu dina grup WA wah hancur ibu makanya sok ti ayeuna ibu persiapkanlah amal sebelum datang ajal mata para ulama para kiai sok nyelingan ka ibu jeung ka ibi umal dina pangajian umal dina ngaji eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh talobeh beurang peuting ulah weleh bisina kaburu masalah maut mah Izrail mah moal bisa ibu moal bisa ditawar-tawar moal bisa dirangsang ku serang moal bisa disogok ku mobil Alphard cek malaikat Izrail mah da ieu mah pacamat jabat camatna ge anyar keneh jadi camatna moal waka di mautan moal bisa kitu ada cenah ieu mah ku nage karek dilantik karunya moal waka dicabut nyawa moal bisa kitu komo ka kuay na matus ngau acuk bodas tina ngurep tuh sieun tong sieun aja masalah maut mah da bakal sararea oge abdi ngora keneh ece nu tos sarepuh ece nu tos kolot pakuwu nu anon keneh masalah maut mah tidak bisa ditawar-tawar duka teuing pakuwu nu ti payun abdi nu paneuri tah atawa sabalikna abdi nu paneuri pacamat nu ti heula tah eta masalah maut mah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun
tapi kunaon loba jelema anu ayeuna boga rasa tobat teh isukan we cenah geus kolot beuteung umur urang teh teu nepi ka kolot atuh. Betul? Malaikat Israil teh geus ngadodoho ta ka ibu awas tabis aya nu can salat isya. Ibu teh salat isya teh acan. Awas nu acan ayeuna Israil keur nguntit. Da ieu asli mah acan. Kumaha lamun datang ka imah ibu can salat isya kaburu datang malaikat nanya, "Ruas tanu aya?" Cek malaikat, "Man rabbuka." Kebog teh ieu meurung disebut maot. Mangkani Gusti abdi tobat can salat isya. Kumaha ieu malaikat geus nanya, "Man rabbuka?" Balas ku ruas jeung ungap kebog rek hudang berat menurutnya ieu malaikat ninihan. Ari pas teh sadar breh teh beuntak lain malaikat salaki luhureun. Dasar kabawa ngimpi, ari nu ngimpi masuk salah kukupingan. Kukupingan aja nu ngimpi man rabbuka. Puguh salakina mah rabbuka. Mah rabbuka. Ibu, awas ibu teh tas maulid nabi teh ulah maulid nabi. Unggul tiap tahun maulid. Ari akhlak mulia Kangjeng Nabi teh dituturkeun ku urang. Cek. Awas abdi rek ka bapak-bapak heula, Pak. Bapak sing jiga Kangjeng Nabi teh jeung siga Siti Khadijah. Kang, Nabi Muhammad mah upami uih ti mana wae bojona nuju kulem ka katrok assalamualaikum ya Humairah akhlak Nabi. Wahai istriku, wahai bidadariku, tengah walar wae bojona datus tibra ecek kulomna. Nabi Muhammad tarawantun nyentak tarawantun ayeuna muka pantu satarikna diantepkeun ku Kangjeng Nabi teu wantunan bahkan Nabi Muhammad malah bobok di lawang pantok dugikeun ka enging. Salaki ecep pernah kitu henteu? Astagfirullah. Wah, pamajikan teh sare, pamajikan teh udang mau ditajong jeung panto-pantona. Bu, punten Pak Nabi Muhammad tara berbicara kasar sama istrina. Ieu mah ari akang Gusti sing ngarumasakeun akang teh usaha tara, gawe ngan udud wungkul, teu udud nguseup, teu nguseup sare, teu sare ka kos kamling gapleh. Ari ka pamajikan udut adatna goreng patut akang udud hayang karik ngepluk dahar hayang karik ngahuap baju hayang karik rap ari ngestrika caduk punten Pak bukan akhlak Nabi Muhammad yang mulia. Tepuk tangan untuk awewe punten Pak abdi mah lain kana awewe ngabela kasih eta lain da kewajiban salaki mah sepenuhna jangan kan ibu kudu usaha salaki sok Pak gegerok masak ngepel ngistrika eta teh lain kewajiban pamajikan tapi kewajiban salah. Setuju teh cek? Amalkeun isuku aja tas maulid Nabi mah caricing tong nyalarang. Aduh diteuing cek tong malarasak caricing we. Nah, cekeun bagian situ. Ece mah hiji kewajiban salaki teh taat turut taat cek salaki nyangu. Hidup teh Kang? Setuju teh? Salaki hayang nyandung jurungkeun. Setuju teh? Lamun salaki nyandung? Abdi mah setuju wae. Sok teu ceraoskeun ece teh diimat yang segala kusohangan atuh. Tim meeting ngepel gistrika pokoknya mah sagala ku awewe ku sorangan capek teh cek. Nah, mata kecil lamun emong capek cek abdi ge jurungkeun salaki sinaneangan awe saurang deui. Setuju teu Kang? Ibu. Sok atuh akang ke mata semaudu dan teh ka bojot teh ya Humairah. Pernah ibu dipanggil ya Humairah? Mesin tepikeun ka kieu mah ge moal. Salah ge ngemut heula. Manya ya Humairah sampean jebrag. Wajah geneuk coba. Murencek salah teh ya Humairah wahai bunga jawer kotoku. Lain bukan mawartu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Kade bapak perkataan suami terhadap istri mohon maaf Pak. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sampai istri bapak tersakiti oleh perkataan suami. Ieu mah pamajikan unggal poe teh ceurik we di juru dapur. Nah eta tak nyerian ku saha? Ku salaki, posok ibu pasti ajeng salaki. Pernah pabaeud-baeud. Pernah jamedut teu puguh judul, tapi sok akur deui. Sami abdi ge. Aslina abdi mah punten kacamat abdi mah sok pasti ajeng salaki teh. Kamari ge menang saminggu teu akur abdi jeung salaki.
taros ku abdi teh kunaon ate bae doa hoyong kopi tau yang nenen mung sok atuh jujur da mama teh teu enak ku ate di baeudan we teh teu enak ti kamari ti mama kuwi ceramah ti Bogor teh bapak teh baeud we ate baeud kunaon mama teh teu percaya mama lain balik ceramah ieu kamari teh ai kitu manya cenah balik ngaji dina mobil berkat eta hampura panitia eta abdi masuk jadi mamalak mata punten panitia teh balik ti dieu tong nyieun pipaseun abdi jeung salake bisa cek salake teh mana mah ceramah di mana kali aren kuningan bohong biasanya kita kuningan masuk aya peuyeum nu di emeran ya Allah nya punten margi mah watos masuk itu sok aya teh aya 5 emer watos punten di dieu nu teu acan ulah 1000 teh nya panitia sok ke kanu atos nurutan aja abdi mah ngobrol kitu ami aya persiapan bisa aya peuyeum nu di emberan can dikarbusan gitu we lah mata kudu saling-elingan da jalmi masuk keuna ku kapohoan daripada abdi engke kudu pasea jeung salaki sok cok mending ribut teh jeung Ustaz Adi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sok ada bapak bojo jangan dibiarkan tersakiti sebab Nabi Muhammad sebelum wafat nitip kena luar biasa An-Nisa nitip awewe yes sing tarik cek yes acungkan atuh pereupna yes awas tah nu teh diacungkeun berarti bau kerekna nya sok ieu acungkan pereup sebutkan yes awas Bu Ibu engke mah bapak terus muludan teh nu biasana sok irung sia teh ulah Mami ayeuna mah sapertos pacamat nih mau kemana belanja pi naik Honda Jazz papi mau kemana papi mau nganter nih naik Pajero pantes tah pacamat saldona pinuh ari ibu mah heula kumaha saldonya cenah papi mau kemana macul nih ulah geuleuh mami mau kemana ngalah tutut nih geus urang kitu geuleuh nanti kumaha kaayaan atuh abi pantes ilmu agama na luhur Ustad Abi Umi setelkeun tapi kudu serasi papi mami papa mama papap mamam itu abah emak masuk aya nama nu nyebut bunda tata berarti salakina teh panda ya kudu akur ibu saya ibu kecintaan orang kepada Nabi Muhammad sangat luar biasa aneh tapi nyata ibu tak pernah wawuh bapak tak pernah kenal sampai saat ini ibu dan bapak sami abdi oge tangan belum pernah sasalaman jengkang ke Nabi telinga belum pernah mendengar bagaimana suara merdu Nabi hidung kita penglihatan kita belum pernah mencium bagaimana harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bapak sudah bilang cinta ibu sudah bilang bogoh ibu sudah bilang cinta itu aneh tapi nyata karena ada apa ada perjuangannya dan pengorbanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar ibu bogoh kasalaki pernah wau heula makanya paribasa mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya kalau sudah kenal pasti kamu tahu kalau sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta pun cinta ibu kasalaki datang karena apal heula karena wau heula ngan ayeuna geus nikah mah geuning cinta teh leungit areueuh tu araya kunaon cintana teu lila kunaon cintana teu lami da cinta urang ka salaki ka istri ka pamajikan cinta eta masukkeuna lain setan hampura ibu datang cinta nu didahar setan sanes abdi mah dak palalaur itu jamal teh jadi aredan kieu buka ieu mah kacamat puntennya ya warga kecamatan Cilimus teh aredan abdi balik sieun ka bawa virus jamahna aredan abdi jadi ka bawa GR cenah gelo geuning beuki aredan kabeh geura tarobat ayeuna mah puntennya cenah abdi mah umur-umuran ku jemaah tara disebut gelo tara matek sakabri ge paku sareng pacamat ini ngebantuan yuk masyarakat di dieu ka rumah sakitkeun kabeh alimpus aja kan bae lah aja dan kan bae
anu disebut gelo asal abdi jeung ibu aredana sarua urang edan ku Gusti Allah urang gelo ku Gusti kumaha edan ku Allah kumaha gelo ku Allah mual wantun ibu ninggalkeun ibadah wal wantun bapak ninggalkeun salat sanajan urang keriweuh loba pagawe ayeuna mah Pak punten engke lamun ka sawah bapak sok mawa HP kapan tah sinyal tina HP teh sok beda kakuatan jeung ti masjid ari keur macul mah kirining HP disada da teu anta parah pacul ge dialungkeun teuing ka mana ngalungkeun ge teuing ka panghideting teu da balan mila naon HP munang macul ditincakan pabinian diacak-acak da HP bisi kaburu pareum datang ka saung pare HP pareum telepon panggilan tak terjawab da langsung ditelepon deui da bisi penting eueuh pusan belan nganyuk aya balad macul eueuh kuatan belan ngahotspot heula giliran dipanggil ku Allah masjid megah nah ai datang paugah-ugah ka masjid betul Bu baheula mah masjid teh megah kieu Bu zaman urang mah baheula teu megah teu wah baheula mah ku papan ku talupuh salat ge teu make mukena da baheula mah tahun 70 80 mah jarang keneh mukena sarung eceu dipake salat samping nu nini urang meunang nginyeum dipake salat ditalikeun kana gado tuduy eceu beres salat teh nyarian babangkongan jeung babaturan benyeng-benyeng cenah yeuh urang ucing harudum eta ku sarung eceu tapi tingali masjid pinuh betul Pak geuning eceu urang terek dur magrib oge ti memeh asal geus ka masjid lain naon sih ngadon pecele sepintrong bareng ayeuna mah tinggal da geus zamana modern nu digunakeun teh naon ceu HP mataknya Pak Kiai punten barudak ayeuna mah inung rage sarua ari kana ilmu TikTok banyak yang hafal betul ari kana ilmu tajwid banyak yang gagal betul punten Bu lain abdi ngararang baroga HP mah bareuli nu mahal nu murah oge da HP mah teu goreng teu salah teu haram teu doraka nu goreng nu doraka mah lain HP na tapi jelema nu ngagunakeun HP lain anak dau HP nya merek Nana sini nih Nana masalah ki diodah HP mah aya ge merek Oppo jik-jikan Nana sok Bu masjid megah masjid wah ayeuna ibu biaya nyeun masjid aya nu teu sanggup mampukeun namatkeun masjid pasti tamat nu hese lain nyeun masjid nu hese mah ngeusian masjid lain mana eta geus jikan anak deui we sok salaki ibu teh jang naon hirup di alam dunia loba dunya maot mah moal dibawa leres Bu aya di dieu nu beunghar maot mamawa mobil mamawa motor tuh geuning dina berita ge loba jelema nu maot katabrak mobil tikus ruk tina motor geus maotna lah eceu motor ninja jang barapa muda nu sok dipake balaga teh moal dibawa kena ayeuna boga motor ninja mawa ka boh ge aduh meni mesra bari can dikawin can lain muhrim teh sok cenah ayang muntang cing tali pret lah udah meureun bogoh ka bogoh mah duh meni manja cenah ayang cok cenah muntang cenah kade hati-hati gejelig meusan sakit enggak dulu geus kararawin mah lain kitu ieuh ka pamajikan teh mawa pamajikan ge jiga mawa karung pare boro-boro ngajak eceu urang hayang milu ge dicarekan cicing cenah tong milu berat Gusti muntang kana cangkeng ongap sia teh tah muntang mah ka tukang we kana beho gedebut ragrag lain ditulungan di pelototan cek aing tadi sia tong milu Gusti kantong kitu Kang mana atuh oh ya nabi teh Gusti tong boro-boro dina ibadah dina rumah tangga ge urang teh can bisa nurutan tanya cek ngeur ari nikah mah maluman pertama boro-boro pas saya da bogoh kene hayang hitut ge diplastikan hayang tiih ditahan sok boro-boro abdi mesin pacamat oge da atuh ibu camat amaleman pertama mah hayang hitut hareupeun salaki teh meureun kumaha dua poe maka babang teu hitut itu katilu poena mah geus teu kuat kalepasan hareupeun salaki ngit cek salaki teh yang hitutnya era tapi ayeuna punten Pak geus aruh boga mah Bu boro-boro urang ayeuna hitut hareupeun salaki aya ka era ayeuna mah nu teu hayang ge dihajakeun lempang ka hareupeun salaki prepet pas diuk teh brot cek salakina teh tak kenal pot ditu Bu ibu
wajarlah da cinta urang ka jalmi mah moal abadi matak sok ibu nu abadi mah yeuh urang si emut cinta Allah ka hambana cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta inung bapak ka putrana tapi nu kumaha ibu nu dipika cinta ku Kangjeng Nabi nu bener-bener urang tiasa niru akhlak mulia junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing boga rasa hanya kalti ayeuna di alam barzakh mah ibu geus maot moal aya ngaji deui moal aya salat deui moal aya mauludan Nabi deui moal aya ibadah deui da di alam barzakh bukan waktuna ibadah tapi urang tempat lungsurna rahmat ti Allah nu maha murah ibu geus ka alam barzakh bapak geus di alam kubur jang barogo motor ninja tong balaga ti ayeuna tapi bangga pamere ti Allah mangpaatkeun jang ibadah boga ninja motor digarengkeun kenal potna da teu ngeunah ieu jang kabatur teu ngeunaheun jang ujang oge moal ngareunah da motor teh can lunas digasnya kalah nyemiran angsuran setoran dibawa mengkol di rem kiri dit lah naon hirup agul ku hutang situ hadinya gitu agul loba dunia seep diangge ngabela agama atuh piraku urang mah di pentajangnya masjid menikah teu mere atuh da cenah mahal teuing jang masjid mah atuh jang muludan ieu mah jang muludan teu mere jang kana bangunan masjid teu mere maot mah moal dibawa sub urang ka jero kubur apa yang pantas kita bawa mati nu bakal dibawa maot eueuh deui kiwati amal urang dan nu maot oge urang lain soleh soleh mah bapak BPD nah soleh dia hayang babawaan eta oge manya amanah kana dibawa ku si itu atuh giliran ke bapak soleh maot soleh teh teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat da amanah dibawa ku RT cek malaikat kata ka bapak soleh man rabbuka kamu nanya cek malaikat nanya gitu kau lain jawab Allah amal lah kemana dibawa ku RT bu mau dibawa mah amal urang mata kade nitip akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasul sok bu tong pasti aku beda-beda tampilan beda ibu di alam dunia tong beda-bedakeun pergaulan ulah ieu mah nu di deukeutan teh lu baleungar ulah kitu ceu ayo masuk itu loba jelema nu beunghar tapi ngabeda-bedakeun pergaulan ngabeda-bedakeun di akraban da cenah si itu mah jelemana caludih tong di deukeutan ulah kitu ceu Allah mah teu ningali kana kasep beunghar miskin Allah ningali kana hate jeung amal perbuat ayeuna masuk aneh dibedakeun cenah si eta mah da maot ge jelema beunghar loba nu ngalayan teh ceu nah irud maot nu miskin eueuh nu ngalayan teh nu takziah teh ari nu beunghar mah meuni hayang-hayang ngamandian da sok aya duitan giliran nu maot nu miskin eueuh nu ngamandian mah ieu teh mani sorangan geureuh ari maot nu beunghar mah meuni pada hayang ngagotong ai maot nu miskin mah eueuh nu ngagotong mah ieu teh leumpang ka kuburan sorangan tong salah rombong pada boga imah gedong tong adigung pada boga imah jangkung tong kumuluhur boga pada imah luhur watawadu Nabi Muhammad mah rendah hati henteu song komo-komo lamun jiga pacamat jadi camat teh mah kakarek boga geulang hiji ge menika garo we hayo tapi araratel meureun komo-komo jiga pakubu jadi kuwu babinsa jadi ayeuna babinsa jadi abri aduh ieu mah kakarek boga kongkorong sagede ramat ge diamaikeun di keluar baju bu maut manuk itu moal dibawa tetap akidah la ilaha illallah ilmu nu manfaat sedekah jariah ibu nu ayeuna dibikeun keur waktu hirup doa anak anu saroleh matak punten bu sok doa anak ka eta nu utama ibu budak teh didik ku pendidikan agama ketika anak ayeuna ngabohong ka ibu jangan 100% menyalahkan anak bisi ibu jeung bapak sok ngabohongan ka budak da inung baheula jeung nu ayeuna mah beda sok ibu baheula mah abdi mah teu pernah dibohongan keur orok teh ku inung ayeuna ece sok loba nu ngabohongan ka anak budak teh eyong-eyong anak raja anak ratu anak raja anak ratu pugu bapana ge tukang macul ka sawah giliran anak ngabohong dipolotot ku aja sia teh ngabohong wae ka inung naon miheulan ngabohong ka anak raja anak ratu inung ge tukang ngaramet molotot ka anak mana teh polotot ka inung meureun ece sok molototan heula ka anak ti orok sok da baheula mah pernah dipolotot budak teh kunaon ku kalimat la ilaha illallah sok kucu teh sing pinter sing soleh la ilaha illallah akidah sing kuat makrifat sing akurat kumaha inung ayeuna beri molotot
imut wah nya atuh budak teh reuaseun gering ti orok tinggal kalongkeun aja wah punten Bu kalimat buah eta mah lain jangka budak tuh salaki aja mun keur goreng adat samperkeun wah punya tadi cekek ku salaki dah atuh aneh apa sahabat ari giliran anakna bohong disalahkeun ku inung teu introspeksi giliran anak molototan inung teu introspeksi nyalahkeun ka anak giliran anak ayeuna ece cumuda jemedut ka inung eta inung maneh teh mabingungkeun ditanya ieu hayang ieu ditanya itu hayang itu ulah kitu ece teh beuting ece teh orok ngabingungkeun ka anak sok ece mah panogok ka anak teh beda jeung kolot baheula mah ya Rabbi bil Mustafa gulis teuing ucu teh sing cintanya ka Nabi ka Allah sing tiasa maos Al-Qur'an Yasin cek inung mah kitu baheula mah anak cerik ayeuna mah lain budak geulis tas di mandian wah anak ieu inung stres nu kitu teh geus ngabingungkeun anak aja paneta teh lain menang aja tiap malam Jumaah eta teh eta teh menang ngeplek-plek aja menang produksi ibu eta teh giliran budak geus jadi budak geus ayeuna orok anak ieu cek anak teh kuring anak banyak kuring bijil tina liang bedug meureun cek budak atawa kuring bijil tina liang teko suka batu inung nak boro-boro ku batur ku inung sorangan kitu di aku anak ieu gulis tuing sok damun budak bisa nemal mah malikeun ka inung bari melotot anak sia awaca bahas anak saha teh tong dipake ka anak tah meneh keneh ka salaki sok ajaran ceu pasea jeung salaki saminggu teu akur jurus terakhir eta adi mah kitu ceu mun keur salaki bawa doe lah adi mah jurus terakhir mah bere we cikopi da karesepna salaki teh cikopi cuma dua salaki teh asongan we cikopi cek urang teh anak ieu sok bisi teh percaya mah abdi pengalaman gitu teh bari ngasongkeun cikopi anak oeng anyun aslina abdi mah pacama terek dicabok eta ku salaki lumpat we abdi mah kaluar sugan teh moal ngudag diudag abdi teh pikeun ka rok morosot katincak tiru akhlak mulia Nabi aja mengpeng ibu hirup keneh Bu lancarkan ke masjid teu kudu mayar angkatkeun pandangan Allahu Akbar mengpeng urang hirup sing bisa ngajaga panca indra lain Pancasila aja panca indra sok suku urang awak urang dibere sehat mangpaatkeun ibadah ka Gusti Allah salat berjamaah di mas salaki jurung mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid kota cerek salat teu karasa capek nak sabab aya apa maksudan eueuh deui Bapak maksud tujuan kekuatan urang hayang pahala ti Allah dikejar 27 derajat yakin Bapak moal kagoda moal ka hahalang sanajan hujan pasti Bapak teh bakal make payung sanajan leueur pasti Bapak moal ayeuna kahalang ka masjid da aya naon tongkat sanajan poek pasti Bapak nu geus kuat tujuan mah bakal makel baterai lamun hujan nganggo payung lamun leueur nyana kitu lamun poek makel baterai maksakeun indit ka masjid alus henteu ibu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid henteu payung nama tuna we di luar teu kudu make payung di masjid moal salat kieu we meureun salaki teh sakola deui nya teu kace make baju seragam ge ngajawab nu kitu teh bisa mah ibu ieu kalau seragam ni hade geura ceu duh ngajawab nu kitu teh bisa sallu ala nabi Muhammad ya rabbi bil mustafa barik manggos semangat sadayana poho
di mana ajal to sumping temenang tempo anaking ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waqfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sakitulah ibu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasarena inti tina pangaosan maulid nabi cicing tibi tong kacang katina ieu tempat tina kursi sabab Pak Kiai acan mimpin doa akang tetap semangat duduk dina tempat da Pak Kiai bade mimpin doa upami ibu ngantunkeun ti payu di tempat acan tamat doa teu beda we jeung jurig da jurig mah sok tersepeun kana doa jadi Kiai rek doa teh jurig mah teu baralik we ti heula mohon kacirik geuning mohon jadi anu itu cengkat anu balik ti heula teh ngaranna minat eta mah aja minat manya jurig geus budak ibu tos taruang teh acan sami da abdi teh acan duka pacamat kitu acan pangintennya moda sami pacamat abdi teh acan aya nawisan tenang we pacamat moda tos disiapkeun ku panitia mun ari urang dia tuangna sok naon ibu beas sangu jabong sangu sanes beas sanes ngan pere eta sangu nu dituang ku urang teh asalna tina piring tina piring maknya hayang nyemutan remeh tina beas kapan beas tadi sanggup kok tidak menjadi sanggup maknya ditomotan di tina beas osok ibu tuang dina piring osok ulah temenan pepejeh tuang mana kursi dahar mana samat maknya dahar bujur nyencai na piring ari sangu dibalatakeun na kursi itu abi ge beuki penting teh beuki error kong korongok ari nu kitu naon ceuk eta mah sora nu kitu mah ngan suarana sora abdi punten kapan abdi nu kong korongok teh kapan kucet teh katingali tah jeung ka kuping eta sora nu kong korong teh lain hayang geus geus bukan nama ieu mah kudu di punten tah PHK we tong jadi grup hadap aya power ya ceng kate karpet bas ngumpul ke situ Cipatnya jalan Cieureum balik kupat di abonan pepeje upami maruli ulah kupat ka awanan saestu hoyong dipanjangan waktos natos teu kapan keuna ku paribangsa si kabayan meuliki ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteu enggeus abdi mah teu ngajawab kitu tak ieu meurang geus dipelak kita tadi dina panggung lapar geus dipakukan ulah jadi korban ke paku bisa jadi tersangka ieu ngalaparkeun warga buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an jeung maos sholawatan aminan buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan alhamdulillah terima kasih ece geuning apal ece teh berarti abdi teh perlu dukungan nuhun nya kana dukungan di sadayana tos gaminan Bu, ibu, bade arwih, bade soknya. Aku kayak gini, ayah Pak Kiai, mohon dah ibu tiasa ngawas, sanes menang mapatan abdi pribadi, unggal minggu ibu ngaji, ku Pak Kiai setempat. Mata pun tadi kopi, ku abdi tadi leut, cai nenen tadi leut. Tah abdi teh sok ngahargaan ka Kiai setempat. Di dia lamun ibu diuruk rutinan ku Kiai setempat, oh sok Kiai di pasian cikopi. Gitu geuningan. Osok diberi susu mata ku abdi ge mah dileut ieu teh cedak hawatos dan abdi mah di dia mah pinangka meureunnan sampeuna makanan pokok ece mah sangu makanan pokokna tuh itu pokokna mah Pak Kiai abdi mah lir ibaratkeun sampeuna tapi yakin ibu sok nuang sangu sekali-kali hiji waktu mah sok rindu hoyong nuang Bu aya sampo di dieu pancung nu ka dieu mana sajadah disangka sampah osok ibu ngadahar sampe osok ece nuang sampe aya sampe nu rasana semu pahit aya nu cangor nu hipu anu ngeunah nu enak sampe dikolak atawa dibeuleuh di dahar bener atuh sih di dahar mohon cek da urang mah jelema osok daharna ge ngan urang mah lain sampe makanan pokona sangu ngan di Maluku mah makanan pokona lain sangu tapi sagu di Madura makanan pokona lain sangu tapi jagong berarti beda-beda di Madura mah
sok atuh sing ngopak di Madura mah makanan pokona ari japati manuk japati mah lain jagung heula mahnya japati jagung geus sama bener sih teman di Madura mah makanan pokona teh jagung di Maluku mah sayu ari urang mah naon jelema punten Bapak BPD ulah diantepkeun warga juga kalarieu ngerakeun ya Cipajayan ceuri meuli Bupati Abonan papujeung pami maruli ulang upat kaawanan kebanggaan ulama umaro dina ieu wengi bersatu ngahiji mudah-mudahan kali aren sing semakin maju semakin subur semakin makmur amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.